warzuqna ya Allah fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, bil khusus ka kiai-kiai setempat anu dina saah ieu nuju ngalaksanakeun ibadah umroh. Mudah-mudahan anjeunna aya dina lungsur langsat, aya dina kasehatan, bisa balik deui ka dieu mawa anak Arab. Oge kadulur-dulur simkuring sauyut di dieu aya Abah Haji Iim oge aya Abah Haji Asyik, oge aya Kiai Haji Yudi, aya Kiai Haji Zainuddin, terutama Kiai bawaan kula ieu Kiai anu geus teu asing deui di planet. Alhamdulillah eksis terus lantaran pamajikanna geus teu butuheun. Aparatur pemerintahanna, sipilna, militerna, alhamdulillah pertahanan, hukum, polisi, pertahanan, perang aya komplit. Urang doakeun mudah-mudahan seluruh pertahanan dilindungi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Panitia penyelenggara silaturahim dalam rangka walimatul wakirah gunting pita Masjid Ar-Ruhaniyah tukusim kuring dimulyakeun. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah
menjelang Ramadan ieu sim kuring bisa nyaba ka lembur karuhun kresek ai sugan kula mah orana uwong weh kebek gaya waduh masya Allah lamun dijujut-jujut karuhun kula di dieu aya cili ulung dan selanjutnya malah wong iki anak patang balen bumi patang balen 4 kali ka imah encan ditarima moal beges patali jeung bahasa jadi bahasa di dia Jawa sim kuring mah Sunda Jawa ora iso Inggris oke. Batur kula bisa bahasa Inggris mana teh ya dua nu ieu mah ya dua yes jeung no ya lamun di jalan di tawaran dahar yes lamun mayat no sakali deui alhamdulillah panggih jeung dulur-dulur ternyata orenganan ieu dulur kabeh bahkan ka dieu teh lain deuk nempo bangsa nu kieu lain deuk aya ningali ieu awewe ana yang ayu ora gitu ya Allah atuh ja bosen nu kieu deui majang naon atuh nah tapi nu jelas mah alhamdulillah dina saeu qalbu urang tertumpu ka satu titik masjid sebab masjid eta lain sambarangan bangunan ketika orang lewat aya merekan didinya kantor kepala desa eta dibangun nama sarua jeung ieu semen batu bata kesik dan lain sebagainya tetapi fungsina eta jang urusan pisetaneun lamun teu beres lamun beres atuh teu lewat deui urang ka Tangerang aya kantor DPR serem kadengina serem lah kadengina kala luar mangkeluk-mangkelukna beh kenongna sok gede kieu di jerona jurig malulu lamun teh jujur lewat urang ka Kapolsek bangunan sarua tina batu bata kesik semen besi dan lain sebagainya tapi eusina di jero ya Allah ya Rabbi setan bapana setan nu mabok aya di dinya nu zina aya di dinya nu maling aya di dinya anu nangkepna ge atuh moal teh setan kene lamun lain setan moal bisa nangkep nah lamun urang neuleuh secara zahir tapi polisi loba nu jadi wali ye polisi loba nu jadi wali iya Masya Allah karim lamun ku urang terus diamati setiap nu ku urang ditingali ningali lapangan di dieuna aya gawang di dieu aya gawang woi pasti benak hati urang moal ka mana-mana ieu adalah tempat maca tasbih lain pinter oge dia weh lagi lempeng ki pikirannya ge
setiap orang ningali gitu baik kajian kumaha ge ketika orang ningali pondok pesantren wah iyalah paranti main gaple weh pasti hafal kajian di kitu-kitu ge lain cek hate nurani teu bisa narima keaslianana ketika orang ningali sosok kiai ieu mah kiai lantaran make udang-udang make jubah cek masyarakat lain emang kunaon sering kepanggil di pendopo iku mah we boten kiai ge kuyai walaupun di nya-nya ge lain mata ketika aya pemuda make baju abri wajar ditangkap lantaran penipuan berat eta sebab naon kadeule lempang ge abri kan rek 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 masa pemuda make baju abri kajauhan polisi jauhan namun orang naik motor antara boga SIM jeung henteu bawa SIM jeung henteu kanyahoan ku polisi abri nyahoan ya iya gadungan polisi nyahoan teu mawa SIM teu mawa STNK leuwih-leuwih kiai ahli ruhani ngeuli jelema keaslianna kajahoan kajen ting ngaku kiai lain dia mah kajen ting ngaku jawara lain dia mah jawara makan kicep lagi lede di polototan kieu bae jelema ngising dia jawara ngaranna nah iyalah patalia jeung Masjid Agung Ar-Ruhaniyah serem ngaranna ieu serem ngaranna luar biasa ieu Masya Allah kula ge kaget bareng ningalikeun tadi Masjid Agung Ar-Ruhaniyah apa pada iki saking orangnya iki tapi nu jelas memang di masjid mah paranti ngapungkeun ruh paranti ngapungkeun ruh lamun tadi ayat lagi dijelaskan innama ya'muru masajidallah alayah jelema anu rek ngamakmurkeun masjid pasti man amana billah wal yaumil akhir wa qama shalah wa ata zakat Kristen anti ngamakmurkeun masjid ketika nyana ngabangun masjid lain dek ngamakmurkeun masjid penipuan Yahudi moal bisa ngamakmurkeun masjid nu ngamakmurkeun masjid mah man amana billahi wal yaumil akhir Masya Allah ieu urang kabehan ieu man amana billah wal yaumil akhir jelema nu iman ka Allah iman ka yaumul akhir urang ieu kabeh nu aya di dieu mentak bersyukurlah ka Gusti Allah urang jadi jelema nu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu bakal dijamin di akhiratna moal ka mamana pasti ka surga weh bunga mantap talazum cek ahli mantek mah antara iman jeung Islam mantak dihijikeun Islam jeung iman sebab Islam zahirna iman batinna jadi kudu binutki wabil jinan wabil arkan karak iman anu sempurna ruh bisa ngapung inna dina indallahil Islam sanyana agama nu dipikaridho ku Gusti Allah adalah agama Islam selain Islam teu dipake karidho ku Gusti Allah lamun urang ku hari geus menganut Islam masyaallah henteu sembarangan teh artina eta teh hidayah nu luar biasa loba nu hirup babarengan jeung Kangjeng Nabi Abu Jahal jeung sederetanana tapi teu iman ka Kangjeng Nabi komo Islam urang mah jauh zamanna ka Kangjeng Nabi jauh ruteuna ka Mekah ka Madinah tetapi urang bisa iman bisa Islam Masya Allah lain sembarangan berarti ikan hidayah nyorot ka urang kresek khususon wa umuman mengkonon sih namanya hidayah itu kos gitu mahal tapi murah tapi mahal cerita seputar hidayah
sebulan yang lalu aya jelema mawa aki-aki ka imah, begitu ditanya ku kula dek naon ya Pak Kiai, awewe nu mawana deui Pak Kiai ini mau masuk Islam dari mana? Dari Korea. Wah, ditanya ku kula, bapak dari Koreanya sudah cilik gitu tah bapak. Korea kanan orang bahasa Indonesia orang iso asli bahasa Korea, Masya Allah kari. Jadi kukuli ditanya siapa bisa nerjemahkan, bisa tidak pakai ya orang Korea masuk Islam di Korea tanya honanawan barang datang ke Indonesia nyana boga pabrik di dia, kemudian unggal sore unggal berang ngadenge azan baik ke azan di kedeng rajaban kedeng muludan muncak orang mah itu apa sih itu rame-rame begitu bejakeun tak ku peterjemahna gitu. Oh iya, tapi hidayah asup Islam nu babarengan jeung Kangjeng Nabi malah dek ngabunuh Kangjeng Nabi. Hidayah seperti eta mantap. Urang lamun ngala wudu dibaca ku urang mimih urang nanaon Allahumma ij'alil ma'a tahura wal islama nuro. Hai Allah, moga Gusti ngajadikeun ieu cai suci nu bisa nyucikeun oge Islam anu bercahaya, dijadikan Islam sebagai cahaya. Berarti Islam teh aya cahayaan. Aya jelema Islam tapi teu bercahaya. Ditanya KTP nama, saya KTP na Samsudin, matahari agama. Kan luar biasa Pak. Ngaranna ge Samsudin. Nu ieu tuh hiji dia Komarudin. Masya Allah. Ini Komarudin bulan agama, yang ini Miftahuddin. Wow, sederetan din. Hebat itu. Luar biasa. Ais ya gawe naon Samsudin. Ulah loba omong. Emang kunaon gitu sih? Ulah loba omong. Goreng bandar koprok. Samsudin kan ngaranna. Teu nyaun pasti teu nyaun. Orangna mriki mah. No, mun kono. Karena Samsudin. Itu kede Komarudin, itu kede Miftahuddin. Nah, ngaran makan luar biasa, KTP-na luar biasa. Ngaranna sangat Islami, KTP-na agama lah Islam, tapi kulantaran henteu bercahaya. Atua malam ya'jalillahu lahu nur wa lahu bin nur. Jelema nu henteu dibere cahaya atuh cahayaan. Cahayaan ciri lah jelema Islam. Iman ke Allah tapi cahayaan teu meunang manggih jahe. Aja ngedalang mriki. Tenang-tenang saja. Abnormal. Dah ulah teu meunang deuleu jahe mentoel bujurna. Ieu mah teu ieu mah kawin biasa wajar. Kiai kawin teu ulah ngomong kai. Tenang ngelanan. Tuh. Ya. Dah teu meunang neuleu awewe. Aju kieu bae. Neuleu Quran mah heuai bae. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil hakim innaka. Tapi lamun neuleu awewe, uy. Urang mana nya eta nya? Nomor SMS. Teu kicep-kicep eueuh tunduh eueuh. Eta berarti imanna eueuh cahayaan, Islamna eueuh cahayaan. Wa man lam yaj'alillahu nur fama lahu min nur. Neuleu masjid sarua bae, henteu tertarik terhadap masjid, henteu tertarik terhadap pondok pesantren, henteu tertarik kepada aulia-aulia Allah, henteu tertarik kepada ulama-ulama. Berarti kan cahayaan. Introspeksi. Urang geus datang ka mana coba ia mencintai sosok ahli Allah. Geus datang ka mana mencintai sosok di luar ahli Allah. Geus datang ka mana nu dipake karesep kurang bangunan-bangunan, apakah bangunan tempat ibadah, apakah bangunan tempat maksiat. Jang pribadi urang masing-masing introspeksi moal ka mana urang ge bakal paeh sarua bae. Cara karuhun-karuhun urang. Kuari urang masih kena nyebut Kiai Haji Iim, Imaduddin, Kiai Haji Asyik. Isuk mah pegeto moal kebal deui ila ruhi Haji Iim. Ila ruhi Kiai Asyik. Komo ieu mah geus moal kebal jasa ieu mah.
tuh kan geus huisan gitu huis daging geus lain di dieu bae dia di bitis geus huisan di dieu ping-ping huisan handapeun bujal huisan mal kebal deui Masya Allah Karim nah ieu cahaya urang geus datang ka mana ibadah lamun ente aya cahayaan paling urang ibadahna kos budak leutik ibadah teh wudu biasa salat biasa tapi lantaran budak leutik teu nyaho kana keagungan Gusti Allah biasa salat biasa kadang-kadang lalagaan teu nyaho kemahagungan Allah salat budak leutik wajar budak mah urang anu geus dewasa teu nyaho kana keagungan Allah kemahagungan Allah lantaran eueuh cahayaan naon bedana jeung salat budak leutik sarua kajun teh dipaksa-paksakeun geus salat teh lantaran teu nyaho keagungan Allah ya hese bae hideung mah hideung tarangna ieu ge buka hideung coba ge tarangna buka tapi lain urut sujud budug tuh nyaho keagungan Allah maka seperti itu untuk supaya mencapai pengetahuan kemahaagungan Allah sehingga pinuh adab ke masjid aya adab menghadapi pamajikan aya adab menghadapi anak aya adab menghadapi guru aya adab urang ziarah ke makam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya adab di Baitullah aya adab kemudian di para aulia Allah aya adab berarti kan aya cahayaan nah inilah pandangan-pandangan manusia menyikapi sesuatu tergantung kumaha kadar SDM diri masing-masing coba ge kuari kieu bae heula dan ulah waka ka Baitullah ulah waka ka masjid kakula bae heula kakulai urang kakulai ieu kan jelema ieu ambaleh ribuan neuleuk kakula waduh eta ki uci lamun nu memandangna kandidat bisa henteu manehanana digahet ku aing supaya jadi nu naik ka panggung kitu naon kana naon cari ulah sok seureun nah bisa henteu ki uji jadi jurkam lamun nu memandangna kandidat seperti eta lamun nu memandangna DPR waduh ki uji kumanya kira-kira lamun diajak dukung mendukung pandanganna pasti gitu nah lamun anu memandangna orang susah ki uci ka dia bogalan duit tantenya itu kan gitu mudah-mudahan nyana boga sugan bae kula kabere teh susah itu kan memandangna kan kos gitu tah nah lamun jawara anu memandangna ki uci bisa pencan teh ya kira-kira diukna lain deui kan boga penjajeng nu teu bakal lain deui tunjak-tunjukna lain deui nyana geus kieu bisa henteu ya teh nangkisna lamun ti dieu kumaha lamun ti dieu kumaha eta jero jawara kan kos gitu tah nah lamun ente pamalingan sendal ki uci di mana nya ya pasti gitu menyikapi seseorang seperti eta menyikapi sesuatu seperti eta lamun encan nyaho keaslianana nah seperti eta bae ketika urang henteu nyaho kana sesuatu dianggap zahirna bae kan ku urang dipandang zahirna bae mesti dieu didele zahirna bae bagus anyar rumah ieu dipandang zahirna bae bagus anyar rumah ieu bagus ideal jelema ge sarua bae oh ieu ideal bagus urang zahirna bae padahal lamun urang ningali hakikatna muringkak bulu kumaha nu mantak muringkak bulu apakah ieu bumi henteu ngomong ketika Allah menciptakan langit jeung menciptakan bumi cek Gusti Allah wahai bumi ku aing sia diciptakeun umur sia sekian miliar tahun tahun pertama kedua ketiga abad kahiji kedua ketiga dan selanjutnya bakal terjadi anu bumi geus dibejaan di berbagai daerah jeung berbagai negara beliuna gempana banjirna bumi geus dibejaan bumi paham selalu zikir ka Gusti Allah teu eureun-eureun bumi maca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah tangkal kayu kabeh kurang mah kadele zahirna bae wah ieu bagus wah ieu rindang oh ieu mah buahan oh ieu mah aya oh ieu mah dibonsai dan lain sebagainya
urang leuleuh zahirna bae padahal tangkal kayu maca tasbih batu maca tasbih sehingga aya hiji nabi anu nyahoeun ka bahasa-bahasa alam Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam. Kangjeng Nabi mah bisa ngobrol jeung angin, bisa ngobrol jeung hewan, bisa ngobrol jeung batu, bisa ngobrol jeung manuk, bisa ngobrol jeung jin, bisa ngobrol jeung setan. Ieu mah kan ngabatur doang jeung kuti anak. Ngabatur mah ngabatur jadi ge sarua bae. Asal zarah bae haji bae. Ieu bangsana. Nu itu kuntilanak bikangna ieu lalakina. Nah, ieu kabeh kan ngomong. Lamun Kangjeng Nabi pernah nyokot krikil ku Kangjeng Nabi dikieukeun pada maraca tasbih subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim dibikeun ke Sidina Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar dicekel ku Sidina Abu Bakar masih kene di leungeun Sidina Abu Bakar subhanallah bihamdihi subhanallahil azim dibikeun deui ka Sidina Umar masih kene kadenge subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah dibikeun ka Sidina Anas cekel ku Sidina Anas dikiekeun ku Sidina Anas ngabaged teu kadenge sorakna teu kadenge cek Sidina Anas Umar kok di aing mah teu ngomong coba cek Sidina Umar kadiekeun deui dikadiekeun deui subhanallah bihamdihi subhanallahil azim coba kadiekeun deui cek Anas dikadiekeun henteu ngadenge ti Sidina Anas bae ge teu ngadenge terus ka belah dieu wah tuh komosi iki weh atuh moal ngomong atuh masyaallah karim ketika Kangjeng teu damang walas wakila cek sakaul malaikat Jibril ngalayat tapi malaikat Jibril surti mawa korma jeung anggur wakila manusia biasa nu teu bae anu rojehna malaikat Jibril ngarupakeun kidayatul kalbi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Jibril hafalin Kangjeng Nabi dipeluk ku malaikat Jibril bacakeun doa langsung calik telami malaikat Jibril mulih ngapung. Nah ieu anggur ku Kangjeng Nabi dicandak sageus dicandak rek dituang ku Kangjeng Nabi di dahar maca tasbih aya Sidina Hasan jeung Sidina Husain ngadengin Sidina Hasan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim cek Sidina Hasan maca tasbih dibikeun ka Sidina Hasan ku Sidina Hasan masih kadenge keneh Sidina Husain masih ngadenge keneh dibikeun ka sahabat nu lain teu kadenge tergantung kumaha jelema-jelemana lamun kaitunan ka Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam kabeh bisa ngobrol jeung Kangjeng Nabi Sulaiman ketika Kangjeng Nabi Daud alaihi salam berangkat perang ngalawan Raja Jalut begitu berangkat batu ngomong wahai Daud bawalah kaula titipan Allah jepretkeun ku anjeun ka raja kula geus dititah ku Gusti Allah cokot berangkat deui ngomong deui batu ya Daud iman bawa kaula ieu titipan Allah sok jepretkeun batu-batu ngomong ka Kangjeng Nabi Daud ieu teh gambaran bahwa kabeh ge ngomong wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi kabeh eueun teu maca tasbih nah jadi ieu kabeh kan ngomong urang geus puguh ngomong hewan kadenge sorakna nah ku ayana urang ngomong ku ayana hewan sasada maka tidinyalah kahayang-kahayang urang ningkat sehingga Allah na teu kadeu batu datang ka ayeuna bumi datang ka ayeuna taneuh teu eureun-eureun maca tasbih nu matak lamun urang leumpang di taneuh geus neuleukeun urang we di ka mana sia nyahoeun taneuh di ka mana sia komo aju ka orkes aju joget aduh cak tani wong kresek mengkonon nyahoeun taneuh eta ya Allah ya Rabbi ka mana urang leumpang taneuh nyahoeun nu inggis di akhirat engke taneuh ngomong nu kanticak ku urang jadi saksi urang nyaksian ka mana urang nyaksian gawe naon urang al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun
urang geus teu bisa kukumaha ieu di antara nu bakal jadi saksi taneuh-taneuh ieu kuari urang diuk ayeuna di dieu ya Allah ya Rabbi bakal jadi saksi ieu. Mudah-mudahan malam ieu urang diuk disaksian ku taneuh dipake karidho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu paling hebat taneuh nurut teu kukumaha ge teu boga kahayang, batu nurut teu boga kahayang. Ku ayana nurut jeung teu boga kahayang istimewa batu jeung taneuh mah ibadahna ka Gusti Allah. Sebab kumaha Allah bae. Ketika taneuh diguarkeun dipelakkan kacang. Kacang ge maca tasbih. Kacang maca tasbih. Kacang maca tasbih. Siapa seri? Maksudnya kacang naon? Kacang asli. Ketika ditanam cak taneuh hai kacang, ulah boga kahayang sia. Lamun maca tasbih bae ulah boga kahayang. Moal. Tetapi begitu disiram, boga kahayang, hayang jadi. Kacang jeung tanaman nu sejen kulantaran boga kahayang. Jadi ketika boga kahayang poho ka Allah, dicarekan ku taneuh. Etalah kahayang eta ketika gede hayang kembangan, ketika gede hayang buahan. Eta kahayang etalah anu jadi hijab ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika domba boga sasada jeung boga syahwat leuwih gede hijabna tibatan Allah, tibatan kacang jeung tanaman nu sejen. Nah urang mah kuari urang, masya Allah, ieu kahayang teu meunang neuleuh. Asal neuleuh bae sapatu aya komo neuk lebaran ki asik bae ki asik ieu asal neuleuh sapatu bae hayang teu pantes sebenarnya make samping make sapatu ya bahlul kan tematu tapi hayang mah kan nya eta badeures basi gede sapatu keneh kabelah dieuna motor bagus amat ditanya ya Allah motor naon eta beat oh beat sabaraha duit ya sih nya datang ka dealer tanya teu bisa cash kuari mah kudu kredit bae. Nah akhirnya kan kredit sedangkan kredit satu benda boga dua harga anu berbeda berarti kan riba kulantaran kahayang ya terus bae kurang dibeli di kredit leuki jauh ka Gusti Allah mulai hayalan anu didorong ku hawa nafsu hayang anu iyalah anu mantak ngajauhan diri urang ka Gusti Allah. Maka lamun urang ningali Masjid Agung Ar-Ruhaniyah ieu teh kapan untuk memantapkan ruh ka Allah. Lamun urang nyaritakeun ruh ieu awak sodar adalah ruh jismaniyah tatalina jeung ruh jeung jasad. Ketika masuk ke jero kolbu eta kakarak datang ka ruh rohani masih jauh ruh rohani urusanana pembersihan tentang zahir menuju ke batin mulai tina lelembutan kurang dibersihan lamun mampu kakaraklah datang ka fuad etalah kakarak ruh sultani mulai mantap didinya lamun nembus datang ka sir kakarak datang ka ruh qudsi bantak wali disebut qaddasallahu sirrahul quddisa sirru nulis datang ka dinya dibukakeun hijab ku Gusti Allah salatna anu geus lain salat jasad lain salat jisim tapi salat ruh karak mantap ka Gusti Allah sesuai jeung ngaran Masjid Agung Ar-Ruhaniyah. Geus ka ditu nage geus teu hayang nanaon. Jelema ahli ruh mah neuleuh cau teu hayang, komo hiji dua mah kecuali sapetik gitu teh. Teu hayang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, ieu masjid cek Gus cek Kangjeng Nabi innalil masajidi autadan. Masjid eta ngabogaan manusia nulir teu beda jeung pilar. Tebeda jeung paku, tebeda jeung kancing, dina pada kukuhna. Setiap masjid aya penghuni anu tetepna. Wajan kukuh mah ge ulah kaget. Eta lah jelema nu dipake karidho ku Gusti Allah.
anu bulak-balik berang ka masjid sore ka masjid ke balik deui ka masjid ke sore ka masjid deui eta lain sembarangan jelema. Ieu ge ieu tah mantak diajak bae. Ieu kan bulak-balik ka masjid bae. Masyaallah komo Jumaah mah datang ka kotak leungit. Kotak masjid leungit. Ternyata di imahnyana. Nah, ieu bangsana ieu kos ieu. Di kresek mah leuwih ti heula asalna mah. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ieulah masjid sakumaha tadi ngabogaan manusia di dinya aya muadzin baheulana Bilal lamun hayang nyaho keistimewaan muadzin beusi teu nyaho Kangjeng pernah nyaritakeun kaki Bilal bahasa urang bae hayang nyaho keistimewaan jelema nu azan cek sahabat kantenan Gusti Rasul Bilal jaga di akhiratna beheungna bakal panjang muadzin eta beheungna bakal panjangna sakumaha ya Kangjeng Rasul panjang beheungnyana sapanjang suara nu kadenge ku jelema ai Ki Bilal sabaraha suara panjangna terakhir Ki Bilal suara panjangna sekitar 60 meter kadenge suarana kan itu karomah berarti Ki Bilal lamun azan di Madinah Allahu akbar 60 kilo kadenge tidak kasera iya mah 2 meter lah mah 2 meter ya mah suara muadzin datang ke mana? Nah, iya bohong panjang ke di akhirat. Berarti Ki Bilal paling panjang ke. Mungkin bakal kajauhan tukang adzan muadzin di akhirat ya. Nah, iya muadzin ulah sambarangan bohong na panjang teh katingali ku kabehan. Triliunan manusia nempo ka jelema tukang adzan beheungna panjang. Kabeh memuji luar biasa jelema tukang adzan di alam dunia na. Boga prioritas cek Kangjeng Nabi nu beheungna panjang cek Gusti Allah langsung menuju surga. Nah, cek tukang adzan teh pan kula adzan ngajak jelema. Kula moal waka datang ka surga lamun insan karumpul nu sok berjamaah jeung kula. Nah, ning masjid iki ana pira uang berjamaah? 700. Subuh. Roro ya. Kiai ge ngebohong lah. Aya duaan lah, muadzin jeung imam. Iya. Imamna paeh, imamna modar. Maot atuh tinggal muadzin doang, muadzin apa masih dijual. Iyalah autad termasuk muadzin eta autad orang anu kuku istiqomah imam autad orang anu kuku istiqomah ngimaman anu berjamaah istiqomah zuhur asar maghrib etalah autad setiap masjid gabogaan penghuni anu kuku jangan ramekeun masjid innama ya'muru masajidal man amanat ta eta jelema anu autad masyaallah inggis urang lamun ningali penghuni masjid ayeuna masjidna agreng tapi nu berjamaah mudah-mudahan di dieu mah kadeuleuna lain deui mah kan masjid parah haji baturna saha eta di masjid al malaikatu julasauhum malaikat eta batur diukna urang lamun cicing di masjid sorangan bae ge ulah kaget mantak dina fikih dijelaskeun urang salat sorangan usolli fardhu maghribi salasa rakaatin lillahi taala bodoh eta mah jelema sorangan lillahi taala ngan sakadarnya hoka pikih doang lantaran ditukangeun urang aya malaikat aya jin ilu geus bae usolli fardhu maghribi salasa rakaat imaman lillahi taala Allahu akbar sorangan imam engke ge kadenge nya lagi makmuman Allahu akbar engke ge gini cilek saha sih nu jelas mah seperti eta al malaikatu julasauhum malaikat batur diukna masyaallah karim terus bae malaikat eta ka jelema anu istiqomah nyana ngabaturan
nyanam naon gitu ngaranna naon gitu ngabaturan ngabarengan terus mapak terus datang ka imah nganterkeun eta malaikat. Tugas malaikat anu sering manusia di masjid babarturanana jeung malaikat. Urang teu jauh. Mantap aya jelema kiai Kangjeng Nabi mah pan sok datang malaikat Jibril, malaikat Mikail jeung malaikat-malaikat nu sajen. Nabi-nabi kabeh didatangan di silaturahmi malaikat. Mun urang bisa teu? Ya bisa. Mun hayang nyaho ka malaikat ya gampang. Mun hayang nyaho ka malaikat pengaji pendi naik ke rage ka luhur, aju ngaragakeun maneh. Moal kebal ge ka panggi. Ka panggi jeung langsung ke malaikat. Enggeus langsung dikubur moal kebal. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mun urang hayang boga batur malaikat di masjid. Mantap. Urang wiridan ya, wiridan di imah. Misalnya wirid pelet. Misalnya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu hasyasha. Nah, beres bacana sekian. Allahumma layin qalba sarwiti kresek. Kama layantal hadi li Daud alaihissalam. Lamun hayang ijazah make sapi 2. Lamun hayang ijazah pelet sapi 2. Siji yang gede. Urang ngawirid pelet di imah angel kajadi. Tapi coba di masjid. Di masjid Masya Allah kakarak saputeran ge saputeran malaikat kan ngadengekeun. Oh hayang melet. Malaikat ngambek. Kan urang makan teu nyaho ayeuna ieu. Henteu nyaho. Urang teh bagus jeung goreng malaikat teh nyahoeun. Urang mah neuleuh sosok manusia ganteng, neuleuh sosok manusia lintu, neuleuh sosok manusia jangkung, neuleuh sosok manusia gelis, biasa-biasa bae. Urang kadeuleuh zahirna bae. Kolbuna mah teu nyaho. Ngan sakadar nyaho predikat bae. Oh ieu teh ustad, oh ieu teh kiai, oh ieu teh santri, oh ieu teh bupati, oh ieu teh polisi dan lain sebagainya. Henteu nyahoeun ka kolbuna. Malaikat mah kan nyahoeun. Sebab naon kaembeukeun ku malaikat. Lamun imanna bagus, murni aya cahayaan, seungit. Seungit. Nambahan kaki imat setengah seungit ya. Asik. Aya masih ayalah seungit seetik lah. Mereka dia malaikat utah. Kaambeu ku malaikat. Nah ieu Kangjeng Nabi nyaritakeun seperti eta. Urang maca sholawat. Nah atuh kaambeun ku malaikat. Masya Allah wangi cek malaikat. Baca Quran urang. Henteu kudu kenceng-kenceng cara tadi. Biasa bae ngegerleng. Peting urang maca Quran jam 2, jam 3. Ya Allah ya Rabb malaikat. Sengit. Malaikat sengit. Urang maca zikir mah komo sengit luar biasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cek malaikat Masya Allah sengit. Mentak tiba-tiba urang lamun zikir peting. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sengit. Sesengitan malaikat datang. Seperti etalah sengit. Nah, kira-kira malaikat lamun ngambean urang ya segiteun apa henteu ku urang bae mah. Ku urang mah aya naonan di jero kalbu urang? Berat ka Allah apa berat ka dunia? Berat ka akhirat apa berat ka dunia? Berat ka akhirat, berat ka Allah. Sengit bakal kaambeu ku malaikat. Berat ka dunia Allah naletik bau berarti. Nah, di masjid malaikat. Geus urang kaambeun nyahoeun malaikat. Komo urang ngadoa sama Allahumma layin qalba sarwiti kresek kulon. Kamalan. Cek malaikat ya tenang. Malaikat sarwitina keur sare bae kieu dihudakeun ku malaikat. Ditiup ku malaikat. Udin. Tiba mah angel di masjid mah cepet mentak lamun kuran wirid masjid datang orang jam 1 poekan geus tutup kabeh lawang geus sorangan geus urang dinya hayang nyaho coba ge mulai geus kadenge nu leumpang segala naon wah iya malaikat apa jurig ya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah ieu urusan ruh salat
lain awak maka bawa kuruh mantak dina fikih diatur ketika orang sholat sehat nangtunglah ketika orang kurang sehat sholat lanjut diuk tuh masalah sapira awak ketika orang kritis ngedeng orang sholat nah awak bawa masalah tapi ruh jalan terus ka Gusti Allah jalan terus ka Gusti Allah terus bae ketika geus teu bisa nanaon mata gunakeun ku urang mata bae sholat bae teu bisa kicep kubur selesai gitu. Nah iya awak mah sapira awak urang terlalu loba urusan awak dimumule ku urang awak teh gering saeutik dokter Masya Allah baju ku urang dirapih-rapih mana anu mantep ka diri urang mana anu ideal ka urang ieu jang ka undangan ieu jang ka kantor ieu jang ka pasar dan lain sebagainya dirapih-rapih awak mah tetapi ruhani ku urang teu pernah diurusan geus datang ka mana mengenal Allah ruhani urang nah sesuai jeung ieu Masjid Agung Ar-Ruhaniyah didik ruhani urang supaya wauheun ka Gusti Allah ngadidik ruhani lain di sekolah SD SMP SMA teu bisa ngadidik ruhani kos kitu ngadidik ruhani mah kudu di pondok pesantren di pondok pesantren ge di modern mah kurang mantep ngadidik ruhani hanya sekedar ilmiah moal wau ka Allah secara mantep di pesantren modern mah kudu di pesantren salaf anu geus hubungan jeung dunia sekolah dan lain sebagainya hiji be Allah di pesantren salaf ge teu wau ka Allah teu wau teu daekun wau nah ieu lamun nu wau ka Allah nu wau ka Allah moal kagoda ku kaayaan situasi jeung kondisi moal lamun geus wau ka Allah mah moal kajian kumaha dipanggil ku bupati datang ngadoakeun teu hayang dibere panggil ku presiden datang doakeun moal hayang dibere eta kakarak jelema mantep ruhanina padahal ieu mah boro-boro ku presiden tatangga ngundang ngariung mah teu diberkatan geus kieu bae goblok ku galedeg gitu. Ya Allah. Tuh, belon tuh coba. Ya. Lu matak beralih ke yayasan ge hayang dunia. Salah, henteu, cuman mengenal Allah kurang. Sekedar ilmiah mah enggak baik. Pinter bahasa Arab, pinter bahasa Inggris, pinter berbagai bahasa, pinter lah, paling jadi gaib gadituna. Tetapi yang ruhani ulah terkontaminasi mantap ka Allah ulah aya unsur-unsur urang lamun neangan tentang manusia nu mantep ruhanina sakabupaten Tangerang hese neangan sakabupaten Serang hese neangan sakabupaten Pandeglang hese kok kiai bisa jebutkeun hese aya tandana kan jelema anu mantep ruhani mah henteu sembarangan BHS kajen teuing dipikeun merek BHS na BHS bae Kuari ya Atlas ganti ku merek BHS. Ini sih kurang sih BHS apa lain sih? Ini mah jasana Atlas ieu mah ieu. Yang kemarin nang pamer Imadudin. Ya nya nama tilok merek BHS pan Atlas bari ge. Atlas bae ganti merek da ku Aljupri Atlas bae. Jadi kajahoan secara zahir kajian kukumai urang lamun ningali jas apakah ieu jas teh luar negeri apa jas dalam negeri nyaho urang. Iya, ya. Apakah iya wall England atau lain kanyahoan ku ahli nama mal saliru. Ketika orang ningali di Maroko, masya Allah, jas baragus. Di Turki, jas baragus. Jelema dage garanteng. Ketika ke Amerika Turki ke Maroko, ya Allah ya Rabbi, Maroko eta julukanana sejuta wali. Di benak hati keula pasti Maroko harideung. Sebab Afrika, Pak. Begitu datang ke Maroko, hideung pasti. Wah, kajian kuku mah gebool seng mah ya. Udah hati teh kon kitu. Barang datang ke Maroko, ya Allah. Garilis karesep marancung, irungna paruti. Ya Allah, ya ieu mah Maroko. Garilis ieu ya Allah, horenganan Maroko Utara mah garilis. Gelis eueuh nu jore. Begitu menang 6 hari langsung ke Turki dek balik, ieu mah embung balik. Embung baliknya maji embung kula macana yang di dia bae emang betah jasa loba nu geulis maksudna kurang atuh betah jasa cenah saking bogoh heuy maji
Mang Haji bogoh itu na bogoh henteu ka Mang Haji. Kakarak sadar ya heuh nya anu bogoheun ka modal kos kieu sih. Atuh mantap Haji balik atuh balik cek jalan teh balik. Teh di Maroko sejuta wali julukanana. Aya makom-makom masyaallah. Budak barang datang ka ditu anu sok dibacaan kitabna ternyata makomna loba di Maroko. Urang maca Jurumiyah Son Haji di Maroko. Urang maca Tafsiratul Hakam di Maroko makamna. Masyaallah, urang maca Dalail Imam Jazuli di Maroko makamna. Ketika urang kitu bertoriko Idrisiyah Maroko di ditu makom Imam Idris dan lain-lain sebagainya. Ieu Maroko julukanana negara sejuta wali, ahli-ahli ruhani loba di Maroko. Ningali zahirna mah biasa bae negara teh tapi di jerona luar biasa. Dek guguru toriko sok ka Maroko, dek guguru toriko tuh ka Uzbekistan. Di Maroko aya jalan di dieu teh. Torik Maulana Yusuf. Kula nanyakeun Yusuf mana ieu kan aya Yusuf Raja di Maroko. Ternyata aya dua jalan nu di kota, jalan Maulana Yusuf Raja, nu di pinggir ba jalan Maulana Yusuf Banten. Masya Allah, orang karuhun urang aya di ditu. Di Maroko, di sababaraha negara aya makom, aya jalan-jalan Bung Karno. Geus puguh di Uzbekistan mah nu menemukan makam Bung Karno ge makam Imam Bukhari Bung Karno. Ikan lain lalagaan. Nah, ahli-ahli ruhani emang kumaha gitu. Ye, ahli ruhani mah urang lamun nyaritakeun Syekh Maulana Mansuruddin karuhun urang eta tim sumur Zam-Zam nya nama kahandap berangkat cel di Banten. Masya Allah, di Mekah ka Banten lewat sumur Zam-Zam. Babacaanna seetik la ilaha illallahul jalilul akbar eta bae babacaan. Wah ulah sampaikan yang sabaraha kali diwirid moal ku dia. Lamun Syekh itu Syarif Hidayatullah, Syekh Syarif Hidayatullah hiber ka Banten set kieu hiber ta Syekh Syarif Hidayatullah macana eta la ilaha illallahul jalilul akbar aya katerusan di antarana eta hiber sampailah ka Banten. Tah iya nyoba-nyoba ya nyoba-nyoba nurutan saya Mansur cek nyanda coba ya la ilaha illallahul jalilul akbar terus ka sumur mun teu ditulungan ku anakna isdet ngan untung aya anakna bae bapak kok enggak timbul-timbul sih orenganan kelem babacaan nama akur la ilaha illallahul jalilul akbar nu dibaca ku Syekh Mansuruddin eta nu dibaca ku Syekh Syarif Hidayatullah eta nu dibaca ku Syekh Asnawi eta nu dibaca ku Syekh Abdul Karim anu hiber ti Mekah kacaringin eta dibaca ku eta mah haliber baca ku ieu kelem babacaan nama eta bae tapi ruhna nu berbeda lamun Imam Ibrahim Al-Khurasan ketika hendek dibere ku raja hadiah dibere ku raja dirham sakitu lobana dinar cerik nyana begitu cerik tunggu tuan raja kaula dek ngalawudu heula ngalawudu kan di sumur begitu ngalawudu cai jadi mutiara kabeh ember nu paranti nimbakna jadi emas dibuka ku Ibrahim Al-Khurasan dibawa ke tuan raja hadiah ti tuan raja sabaraha dinar sabaraha dirham dibandingkeun jeung ieu mahalan mana waduh cak tuan raja nah ku ayeuna sakitu bawa deui hadiah kula teu perlu ge ruh ka Allah jak naon dunia nah dibikeun deui ka subur ya Allah lamun aya deui eta Imam Bahauddin An-Naqsabandi di Uzbekistan nu kula zarah ka ditu Naqsabandiyah kumaha eta kaistimewaanna nya namakan tukang macul mantak wali-wali loba tukang macul ka di dieu urang lamun nyarita di Kresek aya Mbah Umar Rancalang Ki Astari dan sederetan ka dituna lamun dicaritakeun ahli-ahli Allah yehe atuh geus dicekel naon bage jadi emas. Nah Imam Bahauddin macul trek doa satu ketika raja mere hadiah ceriknya kulantaran nungguan di huma dipacul ku Imam Bahauddin plek taneuh jadi emas
bikin ka raja mahalan mana raja pamere raja jeung ieu izin kan raja teu butuh ulama raja balik embungin ahli ruhani makana dunia teu hayang urang nyaho ka kitu awewe teh wali adawiyah saha tuh Rabi'atul Adawiyah sanggeus tah anjeunana terus bae ibadah ka Gusti Allah dek dibangunkeun kan ku raja saat eta ceurik nya mambung dipaksa ku raja dek dibangun lantaran keistimewaanna pohara loba nu menta doa ka nyana berbagai lapisan masyarakat handap menengah dan masyarakat elit tetep menta doana manjurna luar biasa dek dibangunkeun kan ku raja ceurik nyana sageus ceurik Tuan raja dititah ke jero raja ka dieu buka coba kasur kula dibuka kasur masya Allah emas lempengan besi hayang Tuan Ruja bawa kula mah teu hayang Rubiatul Adawiyah awewe jadi waliatullah tuh hajupannya nama lamun masak ngan ditepak doang teh Rubaiah mah ieu hau ieu kitu naon gitu ngaranna beas ditepak doang hau pang asakeun seuneu aya sorangan ke lamun geus asak pareum sorangan urang mun bosa kos kitu mantap jasa urang i ahli ruhani mah seperti eta ya Allah ya Rabbi keistimewaan ahli ruhani ikeur carita nu di luar negeri geus puguh Tan Syabdul Qadir geus puguh Syekh itu naon kitu Abu Hasan As-Sadili di urang ge loba luar biasa ahli Allah mah ruhani mah seperti kos kitu nah geus moal kagoda kunanaon kula sok boga dongeng ti Jalaluddin Rumi teh kamari kan ka Turki kakonya zarah ka Imam Jalaluddin Rumi di antarana nyana boga dongeng kan kieu aya kalong pasini cakalong aing tenang cicing di dieu ngeunaheun ngagantung di tangkal ieu ngeunaheun tenang kalong kieu bae angin nyana neuleuh kalong cak angin beliun angin topan angin sepoi-sepoi angin coba goda ku sia kena ragag teh coba kalong teh bangun tenangeun amat ceuk eta coba tiup cak angin beliun sakit ceuk tapi ra kos kitu coba buktikeun dibuktikeun ku angin weng muter anjing kalong neuleuh wah angin nyekelan nya angin beuki kencang log wah nyekelan dikencengkeun ku angin set datang ka sesuai perjanjian 10 menit tetep baik teger waduh cak angin beliun kuat kalau coba sia topan kecil sepira eta teu imah ge kuing runtuh komo kalong ayo coba mulai set wah ieu angin topan cak nya nyekelan deui nya muranteng jangan beuki kenceng set nyana beuki buatkeun nangkep selesai 10 menit cek angin topan waduh luar biasa coba maneh sepoi tenang ku aing bae cek beliun teu bisa ngomong sia lain kitu ye ku aing kalong ke rumah jana lap-lapan getiup ku angin sepoi tiis perem nyana perem aduh angin tiis perem nyana gue epak bae cek angin sepoi mantep kan ya Allah ya Rabbi luar biasa hebat kiai wow berbagai fitnah di lembur kuat nyana berbagai kendala di pendidikan kuat nyana
ketika dibere angin sepoi di negara. Bingkisan pertama, bingkisan kedua ngebangun sekolahan, bingkisan ketiga ngebangun majelis taklim beserta pakai kawin deui setik. Ragan kiai was aja mengkonon sira anak wonge ge euy. Iyalah angin sepoi teh hancur kajian kukumaha ge. Ndek menuju Allah ruhani gagal. Tuh di DPR sabaraha jelema anu talar Quran, di MPR sabaraha anu talar Quran, salah satu menteri anu talar Quran aya, bahkan anu geus diborgol ge, kula nyaho jasa, wau kula, dada bebeja ka kula, talar Quran, talar Bukhari malah diborgol. Selesai ruhanina nu eueuh. Nah iyalah untuk menata ruhani itu sembarangan. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ukur diri urang geus datang ka mana? Geus datang ka mana? Ulah kehalangan ku urang jadi PNS, ulah kehalangan urang jadi guru, ulah kehalangan urang jadi petani, ulah kehalangan urang jadi pedagang, ulah kehalangan urang jadi polisi, ulah kehalangan urang jadi abri, ulah kehalangan urang jadi kiai, ulah kehalangan urang jadi abri atau urang awewe. Ruhani mah tetep bae hubunganna urang jeung Allah. Profesi urang terserah di mana bae, tata ruhani urang sesuai jeung ngaran masjid, Masjid Agung Ar-Ruhaniyah. Ulangan ngarana bae mudah-mudahan urang malam ieu tertata ruhani urang. Sehingga bisa benta dengan cahaya Islam nu sakumaha tadi dicaritakeun. Lamun Islam urang geus cahayaan, iman urang geus cahayaan, katempo akhirat urang diuk di masjid akhirat nu katempo, urang diuk di sekolahan akhirat nu katempo, urang diuk di kantor akhirat nu katempo. Urang diuk di majelis taklim akhirat nu katempo, diuk di sawah akhirat nu katempo. Wali-wali Allah di Uzbekistan 90% petani. Wali-wali Allah di Maroko 90% pedagang. Wali-wali Allah di urang mayoritas di urang mah kiai. Beda-beda negara raja, di urang raja. Namun Syekh Syarif Hidayatullah raja jadi wali. Raden Fatah Raja jadi wali, Raden Rohmat jadi wali, Syekh Maulana Hasanuddin Banten Raja wali. Ulah diijikeun ulah Raja wali. Sia eta mah pagaweanna. Syekh Yusuf Raja wali dan sederetan raja-raja tertata ruhani. Jadi lamun ruhanina cager ngeunaheun urang. Urang boga pemajikan ruhanina sehat, nikmat. Kak, mal kebelikan orang maut kak. Iya, coba tuh kak jagagah kakak mah. Dunia aya mobil boga kuari usaha eker. Kula marido lamun kakak kawin deui. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Eta ruhanina cager eta. Cager eta ruhanina. Aju salakina deui cager ruhanina. Neng, selama neng produktif. Moal kakak moal nyandung kajian kukumaha emang kunaon kak jadi titapun ku Kangjeng Rasul. Neng dunia moal aya geus tangke bae di akhirat neng henteu hayang kakak mah kajian kukumaha selama neng masih kene eksis produktif teu kurang tah kan calalager kabehan. Masya Allah kan geus ka situ mah main pelukan nya tuh main pelukan mangkana aki-aki jeung ini Pak kadeulepan ku incuna wah kunti anak keur naraon ya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menata badan gampang, ndek hayang jadi naon mode urang gampang silakan sok urang asup ka toko ndek hayang jadi model mana urang hayang model penyanyi Amerika Mick Jagger gampang. Gampang moal urang ndek hayang jadi penyanyi Inggris The Beatles tuh John Lennon gampang. Sok geura ndek kumaha dek ala Maradona bae asup ka toko make kaos nomor 10 Maradona gampang. Dek hayang jadi kiai urang asup ka toko di sorbanan jadi kiai Iim gampang. Zahir mah gampang tapi kolbu batu bisa dirobah-robah teu bisa dibohongan. Aing sinaon aslina hanya diri urang nu nyaho ka diri urang sorangan.
geus datang ka mana diri urang mengenal Allah hanya diri urang. Ketika urang hayang mengenal Allah kenali diri urang nu sesungguhna. Loba keneh kabeuki apa henteu kenali diri urang. Loba keneh karesep apa henteu kenali diri urang. Setelah urang masih kena aya irodat jeung kahayang jauh urang jeung Allah. Ketika geus eueuh kahayang jeung irodat karak urang ner-neran menuju Allah Subhanahu wa taala sesuai jeung ngaran Masjid Agung Ar-Ruhaniyah ente endek membangkitkan ruhani coba ke masjid sorangan urang di masjid hayang nyaho datang ke mana kekuatan urang dipersilahkeun coba di masjid ulah komoy menghadapi Ramadan mun ente endek maca naon gitu ngaran sholawat ulah gancang-gancang abeh kaambeul ku malaikat nu seungit Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina lamun dibaca ba'da sholat 7 ba'da zuhur 7 ba'da asar 7 ba'da maghrib 7 ba'da isya 7 ba'da subuh 40 hikmahna ieu mah hikmahna bakal dibukakeun jalan-jalan kemudahan terutama rezeki sok geura ya eta kula di abah eta mantep teu kula maca eta bae ieu mah diwirid kula geus beberes sabarang tilok diwirid mantak susah bae hirupna tilok diwirid nya we ieu kajenting kadana kos ge hutang ambalaya tilok diwirid nah maka supaya aya naon gitu ngaranna titi mangsana tata ruhani urang mulai kamana coba neangan ahli ruhani jangan lempeng-lempengkeun ruh supaya mengenal Allah moal bisa ku sorangan moal bisa wajen kuku mage moal bisa tetep kudu datang ke ahlina urang hayang boga pencabai ulah-ulah ruhani hayang boga pencabai kudu ka guruna ngajotosna apa kieu atuh apa kieu atuh ai kieu mah lain pencat mah kos kitu mah minuman teh naon karah tuh siapa nyaho bae kiai ongkoh nyoka ekstra jos nah atuh gajotos ge nangkis kitu sarua bae encan soal wirid-wirid dan nu lainna kudu boga guru komo lamun urang ningali abri mah bae bangga urang kamari kan aya danrem ka imah kemudian aya dan apa namanya dandim ka imah kula ngobrol deuk aya nu datang ka imah ke jangan dulu nanti aja kula ngobrolkeun seputar peperangan ditanya ku kula Indonesia kalau melawan Malaysia gampang Indonesia kalau melawan Australia sehat Indonesia kalau melawan Amerika seuringan Pak Kiai bukan masalah kekuatannya kalau kekuatan tentara Indonesia dengan Amerika jauh lebih handal tentara Indonesia diakui dunia lantas yang parah biayanya Kiai udah gak usah terus tentara tahu dia itu nah kurang kan terkondisi di Indonesia soal biaya lah iya ge ora ono namun kula sampai detil namun perang kekuatan orang ya Gus caritana kula banyak mun perang jeung Malaysia mun perang jeung eta kekuatan bukan dari fisikna dari biaya iyalah kelemahan negara urang. Nah, lamun diceritakeun kos gitu berarti kan ceritakeun tentang pengkondisian negara. Urang kudu nyaho di zaman Bung Karno kumaha, zaman Pak Harto kumaha, zaman kitu Gus Dur kumaha, zaman Megawati, zaman Gus Dur. Kemudian ayeuna SBY kamari wari urang nu bisa ngarasakeun jeung kahareup bakal kumaha baca dan baca kalau Kangjeng Nabi titah membaca awalnya ikra orang membaca Quran baca hadis baca kitab baca negara boleh sampaikan ke acak-acakan ke kaharipna wallahu alam tejaho urang mah cuman titah membaca dan membaca ulah haju urang tadi sakumaha ditiup ku angin sepoi-sepoi haju kieu bae tak karek dipanggil ku bupati bae berapa sih pemberian bupati? Jangan ketawa sih. Cilik iku. Lah iyalah, urang ulah tersepoi-sepoi kuno kos garar itu.
bangkitkan semangat juang urang di bidang masing-masing ulah terkontaminasi supaya bangsa jeung negara urang terangkat ku urang kabehan sebagai rakyat. Ibu pertiwi urang ulah kena sare supaya bentak urang nu ngabentak kena, urang nu maju kena, urang nu ngamakmur kena, sebab urang bangsa urang teu pernah aya satu bangsa ketika diserang ku negara batur nu kudu ditinggalkeun. Apapun yang terjadi unggal negara pasti taruhan nyawa. Kamu bangsa Indonesia wah bangsa Indonesia wah boro-boro negara tuh diperjuangkan kurang mah cewek baiknya cewek neng nggak usah takut nyawa taruhannya baik itil baiknya keluar kakos gitu atau kamu negara. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sakali deui malam ieu urang kumpul di dieu dalam rangka silaturahmi sekaligus walimatul wakirah tertanda bahwa masjid Agung Ar-Ruhaniyah telah selesai dibangun, insyaallah dengan DKM yang ada di sebelah kiri saya berikut ini dan menelan biaya sekitar 1,5 tanpa ada bangunan sumbangan dari luar, ada donatur khusus dan selain daripada masyarakat. Sebab ieu masjid lain sekedar masjid dunia, di akhirat engke bakal jadi kapal. Saat orang kresek engke ditimbang amal, begitu ditimbang garoreng amalna sebagian deka neraka embung deka sorga teu datang. Kan riweuh eta kos kitu. Iya, nu lain-lain geus baragus, kiai geus ka sorga, ustad geus ka sorga, santri geus ka sorga. Icak malaikat iki saking endi sih? Kresek. Arep endi sih da? Arep sorga. Wih, angkat surga. Ora ana jebatane. Orang kedeleng atuh ieu mah beureun neraka we panas deh sia mah kumaha cek malaikat ieu ka sorga teu kadeuleu ieu jembatana ka neraka embung mah poe geus diseret ulah malaikat ke nunggu kapal naon kapal Agung Ar-Ruhaniyah. Wow emang sia nyumbang berduit 10.000 ya atuh 10.000 mah sia mah ieu mah ragam aya catatan anak kan aya catatan anak di malaikat yang 100 juta masuk 550 juta masuk 10 juta masuk 5 juta masuk 1 juta masuk 500 sudah hampir pintu ya 100.000 ya geus di sisi-sisi eta 10.000 mun tareng sia ya Allah ya Rabb berangkat kapal. Hei, masya Allah, cak nu 10.000 panas, panas kayak kajen cak di tengah asal datang baik, tapi geheng asal aing ya. Waduh, ya supirnya ya nyata supir, muadzin kemek, berangkat der lamun mulus kapal tanpa aya biaya di pemerintah aman sampai surga. Tapi datang ke pertengahan bocor. Iya bocor. Woi bocor kapal. Coba periksa. Periksa kekabehan periksa. Wow duit di bupati. Sumbangan di bupati bocor. 100% bocor. Ulah dikira. Lamun Tuan Syabdul Qadir pernah diberi apel tidak ada hari dipaksa. Embungan dipaksa 3 kali cekel pencet jadi getih eta di zaman baheula komo zaman ayeuna zaman baheula zaman adil lamun Syekh Imam Bahaudin dibere sate ketika dibere sate nyana senyum-senyum kuraja dibere sate nyana senyum-senyum dipaksa titah ngadahar senyum nyana dipaksa titah ngadahar embungan ketika dipaksa baik dicekel ku nyana sate begitu di sate ada keberadaan sate hayam cekel diangkat minta ka Gusti Allah wahai hayam supaya maneh hirup deui sanggeusna hirup ditanya hayam ku waliullah mah hayam bisa ditanya anjeun mencitna bener apa henteu kula mah bangke cak hayam bangke bisa ngomong di zaman baheula seperti kos sekarang itu
sengaja. Nah, lamun ieu masjid eueuh sumbangan ti pemerintah dipakena ngeunaheun moal nundutan bae. Lamun kadeleuna ieu jamaah nundutan bae, berarti ieu nu gantung ieu PPKM nya. Nah, iya, si ada ieu sebab ieu di akhirat teh bocor bakalna. Aya teh. Ada apa? Atuh sih mau lebih banyak Nah iya si ada kayak bakal kebocoran. Tapi mudah-mudahan introspeksi benahi ke urang hati-hati ya Allah ya Rabb. Kula sering dongeng hiji deui dongeng nini di Mesir baheula kabita ngadenge tentang ganjaran ngabangun masjid. Masya Allah luar biasa susah jasa. Nini datang ka panitia. Cek nini panitia kalau mah bisa nyumbang nanon susah, salaki geus teu boga anak susah, incu susah, ieu boga paku hiji pangnempelkeun di masjid. Lah, nini sapira paku hiji? Cendeun, henteu pangnempelkeun. Alah, sapira paku hiji atuh, tempelkeun hayang kadeuleu ku mata. Tempelkeun ku jana dihareup. Buah, beres geus. Balik nini alhamdulillah ya rabbil alamin. Eta manfaatna gede eta paku baheula makan aya aki-aki ka masjid kolor diteuneun di dinya. Eta baheula mah kos kitu eta. Atuh lamun najis mah kan udah dibawa ka masjid mah dibawa bae. Wong kresek ku gendeng niku. Mengkonon ge. Aya naon bae baju kotor teuneun di dinya, tas kotor teuneun di dinya dan lain-lain sebagainya. Nini paeh kasimpulanana. Geus maot nini kaimpi teu bagus amal-amalna. Timbang salat teu bagus, timbang puasa teu bagus, timbang zakat kitu keneh, timbang haji kurang bagus. Akhirna bisna keputusanana mesti ke neraka. Ini ceuri ka neraka dibawa. Begitu deuk diasupkeun ka neraka, paku datang. Wang. Cek malaikat saya paku. Wah ieu halangan lawang jang nini. Weh, kula dijariakeun di masjid cek cenah. Lah teu bisa lewat dieu, aya kula. Diganti lawang nu hiji deui ka dieu nih pasti di dieu mah paku eta pindah deui ngahalangan deui bae 7 lawang dihalangan ku paku kabeh nu mantak geus mun aya nu ngabangun masjid mere paku bae hiji moal anggeus ya masjid lain cerita paku hiji tetapi hiji bae ge manfaatna anu luar biasa komo deui anu 10 sak komo deui anu satre komo deui anu ratusan juta kabita aduh luar biasa mantap. Ketika aya anu ngabangun masjid daftarkeun diri urang. Daftarkeun ya. Ka Allah daftarkeun ulah ka panitia. Panitia mah peureum-peureum bae. Cara ieu tah. Nya mah mere bae ka panitia. Tah. 100.000 nyokot di kotak 500. Masya Allah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah supaya kagambar kahirupan urang melalui kolbu urang jeung ruhani urang. Ternyata horenganan anu ibadah lain awak mah kabawa kuruh. Ruhani urang bagus awak kadeulna bagus, ruhani urang goreng awak kadeulna goreng. Maksud bagus jeung goreng sesuai jeung aturan Allah jeung henteuna. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sakali deui Masjid Agung Ruhaniyah malam ieu diresmikeun disaksian ku sekian ribu manusia bahwa masjid ieu benar-benar telah selesai dan siap untuk dipakai menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masjid ieu diberkahkeun ku Gusti Allah. Mudah-mudahan anu ngeusieuna ge pinuh ku barokah, dibere istiqomah ngeusianana tur bener-bener menuju Rabbul Alamin. Urang nu hadir di dieu mudah-mudahan dibere istiqomah ibadah ka Gusti Allah. Alhasil akhir hayat urang husnul khotimah, leuwih-leuwih nu ngajariahkeun tanah ieu Ki Haji Abdul Ghani di dieu ge aya keluargana anu dianggap awal nama ieu teh masjid keluarga, tapi ternyata setelah kitu konfirmasi ieu naon kitu ngaran masjid ternyata masjid umum dibangunlah oleh salah seorang warga dulur kula. Nah ieu alhamdulillahirabbil alamin terwujudlah masjid anu sakieu megah, masjid anu sakieu luar biasa, masjid anu sakieu menterengna. Mudah-mudahan kemegahan kementerengan masjid
supaya jadikan mentereng ruhani urang, cekas ruhani urang sehingga betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita sama-sama mengenal Allah di mana bae urang posisi jadi naon bae ulah kehalangan ku predikat-predikat ieu mah sakadar zahir, ruhani urang mah tetep ka Allah Subhanahu wa taala. Sakitu bae pihatur ti sim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Yuk urang ngadoa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.